Aing konten teh jual abus ka kandang kelenci tinggal itu tuh kelenci hungkul ya teh kelenci hungkul. Oh. Oke kawargi-wargi sadayana boh bilih pan sakedap deui urang teh baris mayunan Idul Adha nya hari raya kurban geningnya anu meriogikeun kelenci. Nah untuk kada kelenci meriogikeun sapi di desa urang pisan. Wah di dia mah baradag pisan atuh pokokna mah bobot lagi saluper dia mah mangga biasa wae mobil naros biasa ditulis di kolom komentarnya kalau warga sadayana. Di dia mah baraheno sapi nage pisan kolosan di dia aya 50 ekor kalau warga sadayana. Nah.